Duh, ayo main ngamani pusing pemajikan aing nggak poe salah saya nu nagih Bang Emok. Bang Emok lai. Siapa tuh genan? Pemajikan jem ke Bang Emok. Pemajikan aing mah teu nginjem atuh geura. Jadi teu pusing kana hulu. Gandeng atuh berdak mau nguruskan Bang Emok. Aing keur eta we lagi ra. Nguseup sia mah. Emok lai. Wah, nya aing mah. Nya pemajikan aing oge teu kadeng-kadeng jeung ke Bang Emok. Cing padahal mah pamajikan aing anu ngajakan pamajikan teh. Aduh, aing kalah era ieu mah. Atuh pamajikan aing ge sarua pan. Teh ka Bang Emok aing mah. Di dieu nguseup garandeng, di imah gandeng. Aing ngeuning keneh indit lah. Aing ka mana? Ji, saya ka mana jon kalah balik. Oh, sama punungan pisan itu menang teh. Ih, Resep-resep nguseup di dieu kalah balik. Balik atuh lah. balik aing terame lah. Nut. Tuh. Gimana aing mah? Sieup ge pegat euy rampung. Lah aing naik balik ka barudak. Beri ongkoh ieu teh yang madang lapar. Lah aing mah teh heula euy. Dulu eta geus baralik deui wae. Kumaha ieu lai? Balik wae. Tinggal duaan ieu bari garung dulu kalah macet kieu aing usupna ge. Kumaha tuh? Kumaha tuh? Balik we tak. Kesal atuh da duaan mang ngusupna ge. Lah tuh balik lah. Ya teh aya libur kesel, tapi lamun nagihan ge sarua sok ripuh, sok hese nu mayar. Mending ulin kitu karesel kieu mah. Tapi ka mana nya? Neng. Euy, Kuat ieu duh, aing nguseup teu meunang ieu hayang madang kuat. Da aya deungeunna. deungeunna naon atuh? Pan urang masak ogenan ek nungguan maneh, sugan teh meunang lauk. Pan eueuh laukna ge lah teu meunang beri kalah pegat. Ayo we dikiki teh atuh juga tuh nengan-nengan deungeun sangu atuh mun aing mah. Urusan kahayang. Atuh cuang balanja we nam ka tonggoh tuh. Da eueuna naon di imah ge, masak naon? Heuh yuk, tunda usupna. Dah, keluarga ini juga. Yang ada imah ieu. Duduk teh. Gitu. Neng. Udang sih ya. Panggilin kopi yo. Seret ya. Astagfirullah Neng keur enak-enak bobo ngeganggu wae. Kopi ti mana? Kapada eueuh duit naget. Cina ka manakeun duitna? Ari bayar ka Bang Emok kaduga ari kopi henteu. Kumaha maneh? Kapan ari AA bayar Bang Emok mah kawajiban. Eta genan memaksakeun kangat kadahar ke ujung uyah. Kan eta ge kan ladang tiktokan joget-joget gitu. Lah maneh kasala kita kitu. Aing mah rek indit teh lah. Aku goblok. Nah iya si kaslay ka mana wan cikieu can ulang-ulang teleponan meni numpuk minta dibantuan ge meni sok embung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi atas di mana wan cikieu ka karabali kala dua siga sanu teu boga pamajikan maneh teh. Biasa Neng, pas reunian ini baru daftar di sisi balong nih, beri neangan lauk. Ayo we nguseup jeung nguseup, aya laukna mana atuh cenah nguseup. Gue panjang lauk nama temenna. Ya, pemajikan si Kidoma, tara umarin jeung ieu kana Bang Emok teh, jadi teu lieur kana hulu. Geus geura ulah tinggaluan kana kitu lah. Heueuh geus atuh moal euna mah. Satujung ka warung lah yang meuli dengan Samuel nama. An tadi museup lauk teu meunang ieu. Ya, Waduh. Heueuh geus atuh urang ka warung heula teh ikan ya hiji deui. Assalamualaikum.
Neneng suruh nak. Tah kitu atuh ngalas dulu peperihan egas teka beli. Lain kamari mana teh asa ngijem ke Bang Emok. Tadi pakai naon duit nak? Pakai beli beas, tempe, tahu, pakai bayar hutang deui. Ya kumpulan deui, minjem dia atuh. Ayeuna aya teh duit saeutik mah. Hayang udu dia. Eueuh pan duitna ge beak, boro-boro nginjem deui nu kamar ge can kabayar kapan? Heuh atuh aya eueuh mah. Panganjukeun we udu lah sabungkus. Kayak urang ek gawe da. Heuh. Aduh, ieu teh panas poe. Bari duh, lieur cenut-cenutan itu aduh. Bari budak koyong aerok can kapeser wae. Neng, Kumaha tuh? Tuh deket-deket aduh bau kesa. Mah meri bau kelek. aing kala era geura neng tadi di pamusupan di ditu. Nah ari pamajikan si Edoh teh nyahoeun. Aing salah ki maneh? Beda we langsungkeun ieu nguruskeun Bang Emok ra di ditu. Bari si Kido anjing balagana kena pamajikan teu nginjem gerakana Emok. Eta mah kudu teke. Da apalin meureun Da sana mah da teu babuheun ieu da kami ge. Sakidonya pamajikanna teu nginjem ke Bang Emok. Sakitu pamajikanna. Nu mana? Gua aing ge teu nyaho ieu eta teh pamajikanna si Kido teh. Da tadi teh nanyakeun ka si Jono jeung ka si Kasalai oge nanti nyahoeun ieu pamajikan si Kido teh. Siga nama panganten anyar eta teh. Nganyawa saha? Oh atuh ayeuna maju we ka warung tuh meuli sarimi. Budak pangamuk yang dahar wadeungeuna. Di sarimi we jung ka warung. Panggilna ge ulah tuh kumaha. Kasbon heula kasih elin katanggo kitu. Sugana teh dibere kasbon heuh. Jung tuh di Atuh aing ka warung heula heuh. Jung. Yuk. Aing mau kemana pamajikan aing? Di lapisan dengan kopi teh aing geus seret. Kudu dikumahan pamajikannya. Digebuk pisan itu euy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.